Punten. Mangga. Punten bade naros. Ari pepelakan anu bade diicap. Nu mananya? Oh, tah saurna iki bade diborongkeun, Bu. Ari nu itu. Sami eta ge bade dijual cenah, Bu. Ari nu loba itu. Tah, ari nu eta mah duka. Dan nu gaduna ge anyar pupus. Ari nu eta teh. Eta mah tos diica, Bu, pikeun narongtot binihna oge. Ari nu belah ditu. Ya eta mah tos dipeser kamari anyar keneh. Oh, gitu. Nya, emang ibu bade meser naon kitu? Antu, bade ngalaku we abdi mah. 좀 이상해 왜 Naon teteh lagu teh? Punten buat itu teteh Tayon ya yang punya lagu. Lain aingnya sebagai orang Sunda kita ngareng lirik nasa teu bisa naon teteh? Keur naon mak? Iya, tadi penting mah ngarekam video. Terus Pek teh tina videona aya kadengan suara manisiun teh. suara naon ieu teh? Iya dengekeun ku maneh. Mana? Kurti bang suara nu kitu mak mah menikah siun. Dengekeun heula ti ka Anggus. Nginjem heula duit 100 isukan digantian. Perhatosan kanggo para ibu-ibu hajat, ibu-ibu yang mau mengadakan hajat, kamu bari hajatan tika peuting. Ya Bu, nya lamun naik hajat tika peuting, usuk asakna sing loba. Jadi sangkan abi datang kadinya sore oge masih kene kabagean gitu, paras manan teh. Ima kumaha datang kadinya teh sangu geus pangacakan, daging geus kari bumbuna, sayur sop geus kari engkolna. Nempo samangka jika urut tapak nyarabakan budak. Atuh Bu, nya usuk asak teh sing loba. Ih, lain naon soalna abi ngahajat ieu mah can dahar. Ieu linceu tangkalna. Oh iya. Sakeratuna sasajan. Terus kumaha aja? Hosok langsung pangpenta. Naon abdi kahayang kok ece. Make kata sambutan tong. Teu kudu kohan. Langsung we. Punten kanu ngagege di dieu. Pamaksa dan abdi teh hoyong beunghar we kitulah. Yang dipasihan milik rezeki we teh pasti. Nya hoyong beunghar pokona geus bosen hirup balangsa kieu teh. Tuh tempo jelema nu hayang beunghar. Hayang beunghar mah lain minta kana tangkal. Usaha bae. Cuk, abdi mah kawin deui tahun hareup. Kawin? Kawin jeung saha euy? Ka orang mana? Eta jeung urang lemur sabelah, Saha ieu teh? si Aep. 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 Piraku Aep. Heeh, dawuh di ngaran Aep di dinya mah. Iwal teh eta. Ih, ari euy. Si eta mah bangsat hayam si teh. Udah ngespesiun aya nama. Geus teh raga bangsat hayam. Nu bener sa teh rek kawin ka si eta. Ya bener atuh. Na teu salah. Naon salahna mantan bangsat hayam jadi calon salaki, mantan koruptor ge bisa jadi caleg. Dek, kunaon maneh make ngahuleng kitu? Ah, teu kuna naon. Kunaon teh? Dasari lagi tara kitu. Henteu. Ngan asa kieu we hirup teh. Asa teu bagja. Make sagala nyebutkeun teu bagja. Mages kurang kumaha ngabagjakeun hirup maneh. Yang HP iPhone pangbelikeun. Hayang motor aero. Najan urut oge dipangbelikeun kumaha. Duit jajan sapopoe ngalir. Bahkan maneh yang barakan nu ngeunah oge kumaha mah dicumponan. Kolot mah belaan kumaha yeuh. Ngabagjakeun jadi anak. Tapi maneh mah masih keneh we. Ngarasa teu bagja. Syukuran sia teh. Ayeuna mah urang teh geus beunghar. Atuh da bingung, Mak, rek disukuran teh. Udah bingung. Bingung we. Da mama beunghar oge duitna lain menang gawe. Tapi menang morotan salaki batur. Mak, inget teh babaturan urang nu kamari ka dieu? Nu mana? Nu korongna nolol lain. Lain ih, eta mah si Iis atuh. Make baju biru, si Ayu. Oh, nah kunaon kitu si Ayu? Bapaknya nyaleg si teh, Mak. Adenya bapaknya jadi caleg. Ah,
Mage baheula pernah bobogohan yang caleg. Wah, ohnya. Heeh, samemeh kawin ka bapa maneh. Ku mama sate didukung pisan harita. Sangkan menang. Unggal poe mama ngilu kampanye. Wah. Aya aturan ka undangan oge memakai kaos partai, Pak mah. Oh, eta teh. Heeh. Tapi menang tuh eta teh. Henteu. Tah teh sageus eleh teh. Teu lila mama putus jeung jelema eta teh. Nah, gitu mama. Ari teh menang mah putus nya. Heuh aku mah deui atuh. Geus teu hayang mama bobogohana oge. Nah, Atuh da gelo. Cek. Cuma abi kemari ke undangan sorangan. Atuh dari eueuh kamari teh bantu. Jadi abdi mah nyamuungan we. Lain, eta mah ongko hajat teh siga gede, tapi dah hareunana eueun euceul. Nya kumaha kitu? Eta we, nu ngaranna rendang teh menikah liat. Asa ngegel ban jero. Sayur sop ge meuni caperang. Kuahna ge siga cai urut ngagodog mie. Hari kentangna, Heueuh tah, kentang ge meuni kahaseum. Siga kelek Mang Usup. hari karedokna, Karedokna oge meuni buyata kitu ih. Gila aing mah, siga tai orok. tapi ngeunah teu. Boro-boro, ngeunah keneh karedok cemimin. Najan sok ngorong oge. Pokona mah ora wadol teman nu masak teh teu baleng. Ceuk urang mah nya, adi sakirana teu begug masak mah geus we cicing. Tong hayang masak di nu hajat. Pan euceum mah babantu di dinya. Saha kitu nu masakna? Abdi. Hayat siang ngebaung. Ngebaung. Sok ngahorean budak sia mah. Resep atuh dah. Aku masih lamun bebeja ka bapana. Nya hehe gue. Yo, bapana teh sok kabunuh sia teh. Namana teh Siun. Wah, ohnya. Sia teh batur geus araphaeun. Nah, atuh ada geus pugu masuk kambunuh, maka teu ditangkap ku polisi. Di kairah ge polisi mah wani nangkep. Nah, Nah we ada di bejaan teh. ih meureun kumaha atuh mah lamun manehna bebeja. Nah teh sia sok lalawara horeyan anak batur. Tapi asa masih kena terpercaya urang mama bapak nasuk kambunuh. Sabodo teuing ngabejaan geus. Emang urang dieu aya kitu nu pernah nampo manehna keur ngabunuh? Entong ge batur, mage pernah. Wah, di mana? Di deket Masjid. Iraha. Ari nu sok meucih sampai gua tahu teh saha tuh. Lauk nila teu bisa ngambe ditalian kana piriwit. Geus lila abi teu ulin ka dieu. Mata sakalian rek nyinjem duit. Pedang katana teu pati seukeut. Kang Tatang mere lauk tuna. Caritana geus wawuh deukeut, tapi datang saukur aya butuhna. Aya semah mawa ager. Mang Ikin ngojai di walungan. Da euceum mah jelema bager. Abi yakin pasti nulungan. Meuli sukro ke Ciguntur. Aya ganggarangan dina tangkal runtuh. Boro-boro nulungan batur. Hirup sorangan ge loba pangabutuh. Mang Ojan orang Ciletuh, aya laleur luhur sawit. Sanajan loba pangabutuh, moal lieur da loba duit. Datang semah orang koba. Masak tempura teh dibalikeun. Duit mah memang loba. Kan hampura mah diinjemkeun. Cek. Aya saha tadi ka imah? Oh, tadi Lin, si Titin. Dek naon? Dek nyem baju, jang lomba kosidahan isukan. Dibere injem. Ya dibere atuh. Naku naon gitu. Si Titin mah ieu, na awakna teh loba kurapan. Hapur wungkul na tokongna teh. Ah, nu bener ieu teh. Hari di bejaan teh. Si eta mah jorok sia teh. Lamun mandi ge tarangan huru. Dakina beuh ti kang ngagalang kitu. Oh, eta teh dakinya. Ya heuh atuh daki ari geus naon deui? Kongkorong. Korong. Eta mah ngumahna ge kudu digodog baju teh. Haraparaeh jaramna. Heuhnya sieun nepa. Ya heuh atuh Nah, atuh sok gegabah ngenyamkeun baju. Otak kacamata ngenyamkeun baju da ka batur. Nah, atuh ade ka abi masak mereng nginjem. Wah geus deukeut teh ari ka euceuk mah. Hampura tuh nya. Make sagalangan tah hampura. Hampura ceu. Soalna baju nu diinjem ku si Titin teh baju euceuk. Goblok. Hari ini kau mau gada giring tidak? Sepertinya moal. Emang kenapa? Hari ini baturin aku ya. Kemana? Aku mau paamprok dengan seseorang. Kau akan papangnya dengan siapa, Marimar? Biasa. Kau wow dari mana dengan orang itu? Dari aplikasi. Dadai kanan sekali kau. Kenalan dengan jelema lewat aplikasi. Memangnya aku naon?
Kebanyakan orang-orangnya itu tidak pernah ecreg. Alah, itu kan baru bejana saja. Apa salahnya kalau kita cobaan sendiri? Ya sudah kalau kau tetap nurus Tunjung. Lagi pula, aku hanya sebatas ngelingan saja. Ngomong-ngomong, kau mau papanggih di mana? Dia mau datang ke imahku. Terus, kamar mandimu sudah kau kosrokan belum? Kamar mandi. Iya, siapa tahu saja orang itu numpang kiih di rumahmu. Jika kamar mandinya Buladi, kau tidak erak. Asalkan kau tahu ya, jika orang itu melihat kamar mandimu kotor, orang itu akan menilai kau sebagai perempuan yang botrok. Duh, gimana dong? Kamar mandiku kotor. Marimar, sepertinya orang itu sudah datang. Wah, iya, duh, gawat. Gawat kenapa? Jemuran cangcutku belum kuangkat. Heh, Naon, Mak? dek kemana maneh? Rek ulin. Ngan hayo we ulin ke sholat encan. Ya enggus atuh. Ada nggak bohong? Make kudu jeung ngabohong ari emak. Ya bisi we nggak bohong. Mama teresok pan sok nggak bohong teh. Tenang, Mak, teu ngabohong urang mah. Tah embuan tarang disungitkeun sajadah. Lain. Ari emak kunaon eta? An surasuri wae kan eunteu. Ah, tekuna naon? Nah, atuh make kitu. Siga emek keur beger. Eta we tadi aya jelema ngomong cenah pangling nempo banget emak ayeuna. Majana teh asa beuki geulis, mirip Teh Meli Guslow. Nah, lain mah mirip Teh Meli Guslow. Mirip di mana coba? Ya jauh atuh. Geulis kena Teh Meli Guslow. Siapa sing bener mari ditanya teh. Or, ari emak. Mama sakitu ge geus jujur. Pancek mas sorangan tok sok ngabohong. Nah, saha kitu nu nyebutkeun emak asa beuki geulis. Eta tadi jelema Heuh, saha jelemana? anu nek nginjem duit ka emak. Ceh Halimah rek init nyaba. Ma ijem dagang bastus. Da ece mah duitna geus loba. Cek bere injem abis 100. Malitokan di kawan sawit. Masak toge sanguna bear. Mending ngababarikeun nginjem duit. Nu kamari ge can dibayar. Teh Yumna anak Ki Oha, Mang Barna dagang token. Da nginjemna teu sabaraha. Engke mayarna rek dihijikeun. Ka Surabaya lewat Lamongan. Apa nyawean lewat kidul. Geus teu percaya kana omongan. Da pagawean sok ka Wadul. Tangkal manggah kudu diukur. Melak sawit sisi walungan. Jeung tetangga kudu akur. Masalah duit kudu nulungan. Hayang nyiwi tukang laksa. Masukan nagalih mah petasan. Nginjem duit mah dimaksa. Pas ditagih loba alesan. Teh mayang geukeur ngagayem. Mang Nana nyeri leungeun. Lain teu hayang mere injem. Tungtungna sok piomongan. Dek, kunaon maneh make ngahuleng kitu? Ah, teu kuna naon. Kunaon sih teh? Dasari lagi tarak kitu. Henteu. Ngan asa kieu we hirup teh. Asa teu bagja. Make sagala nyebutkeun teu bagja. Mages kurang kumaha ngabagjakeun hirup maneh. Yang HP iPhone pangbelikeun. Hayang motor aero. Najan urut oge dipangbelikeun ku emak. Duit jajan sapopoe ngalir. Bahkan maneh yang barakan nu ngeunah oge ku emak mah dicumponan. Kolotna belaan kumaha yeuh. Ngabagjakeun jadi anak. Tapi maneh mah masih keneh we. Ngarasa teu bagja. Syukuran sia teh. Ayeuna mah urang teh geus beunghar. Atuh da bingung, Mak, rek disukuran teh. Udah bingung. Bingung we. Da mama beunghar oge duitna lain menang gawe. Tapi menang morotan salaki batur. Tah geuning. Tes di mana di maneh? Mesti ditu tuh. Ulin yang si Eis. Ngan ngablu we pagawean teh. Awewe mah nyangu. Beberes naon di imah. Tuh tepira ulina oge sakodeng. Sae, ulin ti sok ngeluk nyebutkeun sakedeung. Awas ya lamun daang di imah rasakeun. Heueuh, moal. Katempo we daang di imah rasakeun sia. Heueuh, moal dahar di imah urang mah. Rek di dapur. Tas di mana, Cek? Tas beli ubar. Ubar keur saha? Nakar nu gering atuh. Nah saha kitu nu gering? Tetangga. Nah make ku ece meuli ubarna. Ah tananaha karunya we. Watir. Nah gering naon gitu? Hareeng panas. Ti iraha gitu.
Dan lila, disaprak abdi meuli mobil. Kenaon? Iya nu jureureeh. Dia tas bersih meureun saalit. Terus di mana? Iya ta, tas besar parab. Oh, meuni sore atuh balanya teh. Eta tadi nama dek enjing-enjing. Anu aya tamu tadi teh. Oh, nya. Tos lami eta gaduh inguan. Ah, nomor 1 tahun. Ih, tapi hebat sih Ucu mah. Karek geus tahun eta meser pajero ge meuni langsung 3. Awak ge eta meuni ginding kitu. Wah, tas jantan milik nawe meureun. Nyanya alhamdulillah. Zaman kiwari mah ceu usaha mah naon we nya, sangkan jadi duit. Muhun. Nya. Pokona nu penting mah halal we nya ceu. Nya, tambah ngadawang we atuh di bumi. Ari gaduh inguan mah. Nya ceu leres. Tapi eta meser parabna meuni saalit geuning. Ah, dateng kedah seueur-seueur. Sakieu ge cekap. Oh, nya. Emang ayeuna nuju ngingu naon gitu? Ah, kur ngingu tuyul 2. Cek, jadi kumaha ayeuna? Geus salaki kanyahoan selingkuh. Ah, nya kitu we. Kitu kumaha, Cek? Pisah. Heueuh, Ari nu menta pisahna saha? Cek nu menta pisah. lain. Salaki nu ngajak pisah. Oh, sugan teh euceun. Lain, malah abdi mah masih ken hayang babarengan. Mun ngora pisah jeung salaki teh. Uyuhan Ucu mah. Sakitu salaki bedegong oge. Heueuh teuing atuh. Sanajan banget jiga jenglot oge. Da nya pisan geuning. Ah, kawas lalaki deui we Ucu mah. Terus kunaon atuh cenah make bet hayang papisah? Kan eta, salaki abdi mah leuwih milih awewe itu. Naha? Majarna teh cenah, itu mah leuwih geulis dibanding abdi mah. Tama koplok ce lalaki teh. Jeung deui teh gablek gedeulean we sugannya sakitu pamajikan geulis oge. Ah, maknya ye teh. Nah, nya abdi geulis. Ke sagala maknya, ece ge geulis. Ari make filter mah. Ma, aya paket COD tadi. Para paketna dibayar teh kumaneh? Bayar di mana duit mari emak? Ari sok poing dibere duit sia teh. Hor, eta mah duit kerjaan atuh. Ari kitu teh ieu, hake heula we duit nu aya. Tibatan paketna diretur mah. Kamu dibayarkeun ke kerjaan urang eueuh meureun. Sia mah dipake ku indung oge meni banget. Komo deui lamun dipake sedekah. Ari hirup lah sok hitungan ieu. Komo sedekah mah ulah hitungan. Heeh. Ka mana maneh? Rek nyeseuh. Ya sakalian atuh kamu nyesokeun ceket mah. Mana dia? Neangan naon, Mak? Jangan duit. Eta tadi di jaket aya duitan weuh. Aya, Tah geuning, mana dia keun? geus eueuh duit na oge. Tadi ka manakeun? Tadi teh anu minta sumbangan emak ka imah. Jadi dibikeun we duit teh. Itu sia, nah maka dibikeun. Kan cek emak oge pake heula we nu aya. Eta teh keur maya setoran motor sia teh. Mana dia keun sasana? Eueuh, emak. Dibikeun kabeh. Kata si juri, nah maka dibikeun kabeh. Kan cek emak ge ari sedekah mah tong sok hitungan. Wawan orang Cimande, melak tangkal deket antena, boga parawan geus gede, kan hanya katana barang guna. Ka Bandung lewat Tunggilis, mawa dodongkal dina coet. Boga indung menikah geulis, ngan hanjakal meuni cerewet. Nyen coet nata kasalak, dibelina ku Mang Daro, mah cerewet atawa galak, lamun anu jadi budak ngawaro. Teh Eha nyeunan comro, rek nyuguhan semah orang Cililin. Kurang kumaha urang geus ngawaro, sok cicing di imah tara uliet. Teh Lisna mawa semah, orang Batak juragan pare. Aya alusna cicing di imah, tapi imah baratak sok hare-hare. Kababakan meuli telenan, meuli heula tisu jeung ragi, barang hakan sosoranganan, minum susu teh bagi-bagi. Teh Halimah meuli tisu, meuli toge kasih teteh. Kolot mah sagala minum susu, biasana ge cai teh. Da hayang atuh make ngasaan susu. Yo atuh.
Nih ngena oge nya susuna. Nya heueuh atuh. Komo nu kemasanna leuwih gede mah, leuwih warang. Orang dewasa ge pasti resep. Nya wareg ieu mah geuna deui. Ayeuna mah maneh urang jasa heula buru. Eta si juri gara ka indit. Nek ka mana maneh? Rek lari pagi. Segala lari pagi pasti lemah bohongan sia. Kendai emak, ngaraya kegiatan isuk-isuk teh. Isuk-isuk mah barang gawe di imah. Lain utrak-atrak teu puguh. Kan ngarah sehat atuh emak. Barang budak di imah teh mah sehat atuh. Baslah, tak kudu lari pagi. Tampukkeun teh dun mangahar teu barala. Era nek aya tamu. Ah, da percuma atuh mah disapukeun oge. Bakal murudul deui eta mah. Pan nyaho tangkal eta mah daun ge geus rontok. Siga buuk emak tah. Gagah bah sia. Pas teu rontok buuk mama. Wah, pokoknya Pas buru kan itu gara sasapu heula. mah rek aya saha kitu ka imah. Nek aya tamu. Heueuh saha? Calon bapak tere. Mayang orang tunggilis, kacang klek salah jalan. Lamun hayang boga pamajikan gelis, kudu daek ngamodalan. Apa manukan init sorangan. Nek panen sawit tinggal metik. Apa majikan osok hitungan. Ari mere duit kursa eutik. Mang Asep orang tunggilis, Mang Dadan rek naik haji. Sok resep nempa nu geulis, ari pamajikan dangdan tara dipuji. Mang Daud arek ngawinkeun. Mang Ojan nyawak sero. Kana udud osok mentingkeun. Ari budak hayang jajan tara di warung. Nyieun ager dina baki, Mang Ojan dagang BH. sing bager ka salaki. Sanajan tara usaha. Seuri heula atuh. Mak, naon eta? Mih keur alo maneh. Hayang ih. Ieun lah tuh sorangan. Sakitu geus teu buruk oge hayang karing ame sia mah. Ma naon eta? Iya plus toy. Menang meuli ti Miniso. Mana nempo? Yo. Ih aing mah mun lucu kieu. Empuk. Lembut deui. Terurangnya. Ulah atuh keur alo maneh eta mah. Mak mah naon teh keur alo we. Pas cebruk oge yang diberawe ku kolos ya mah. Meuli sorangan. Mak, naon eta? Iya, hayang maneh. Hayang, Mak. Mana dikeun? Yo. Mun geus pisan nya atau dibalik? Heeh. Ih, naon geuning ieu mah runtah. Heeh, kopi hakan sia. Mendung we, ari hujan henteu. Kabatur meureun hujana. Heeh, sigana mah. Abdi balik heula ah, perih beuteung. Dangjeng naon gitu, Je? Tadi teh ngerecek daging sapi, terus meureun aya sate hayam, sesapeuting, aya renang enoge pamere ka tangga. Atuh geus we ce daharkeun abi. Ah, sagala. Musti lah seteh teu dahar diteun abi. Ah ngarepotkeun ceu. Lagi kudu sagala ngarepotkeun, pira ge dahar duaan. Ah ngariweuh engke teh. Moal riweuh. Yuk, musti lah seteh teu mayor diteun abi. Oh, nya geus atuh hayu. Heuh buru ah. Sok mana piringna urang siapkeun. Ah, kendai piring mah ku abi we. Coba Eci bisa rek balik heula mah. Nah, maka balik heula. Heuh nyokot heula naon tadi kerecek daging liat ujang sate hayam. Parek dah hari dia lain. Heuh dahar di dieu. Nah, atuh kudu segala balik heula. Heuh nyokot heula dengan sangguna. Tah daharna di dieu jeung abi. Soalnya di dieu dengan sangu. Ja, Woi, rek ka mana, Ce? rek ka pasar. Rek naon ka pasar? Nya rek balanya tuh. Piraku rek moro bedul. Hei, balanya wae euy si Ece. Heueuh da rek naon deui atuh. Ari duit geus ngahunyud mah. Hei. Bangun rek meuli baju lebaran si Ece mah. Ah, lain. Da meuli baju lebaran moal di pasar. Naha? Mung ah, bajuna sieun sarua jeung batur. Baju mah geus mesen we ceuk mah.
Pesena oge ka dispenser. Desainer meren, lain dispenser. Eta. Lain aja asa geus lila tara ulin ka dieu. Tara milu ruang riung jeung nu di dieu. Anak puasa mah maloba ruang riung. Nah, sieun batal lain puasa karena ngomongkeun batur. Ah lain. Kunaon atuh? Sieun ngarijam duit ke lebaran. Boro marek nginyeum. Gusti nu agung, menikah capek kieu usaha teh. Belaan buntang banting jang nyukupan pangabutuh. Ari geus kieu teh sok hayang kawin deui aing mah. Kawin. Da budak mah nyaho nage kur jajan. Teh nyaho kolot mati ka itik kuri. Belaan anak tapi si daang. Kalem we atuh mah. Da urang ge ari geus lulus sakola mah bakal buburu neangan gawe. Capek sia teh hirup lengoh teh. Matak mah hayang kawin deui ge kunaon? Emak teh geus rindu. Rindu dinapkahan lain mah. Lain, Kunaon atuh? rindu diangir isuk-isuk. Jiro tilu. Belaan buntang banting jang Jiro tilu. teh nyaho kolot mati ka itik kuri. Jiro tilu. Teh nyaho kolot mati ka itik kuri. Jiro tilu. Teh nyaho kolot mati ka uti itik kuri. Cek, gera bayar atuh hutang teh. Ke atuh can aya ye nama. Tuh salakina ge teu gawe-gawe. Oh, tanya salah kieu euy teh. Nah, asa wau. Ya pastilah da teh mah urang dieu keneh. Tatangga abdi batur ulin keur leutik. Mun deukeut pisan menangkeun jodoh teh. Nyata. Bener cokolotnya jodoh masuk jorok. Bener jorok. Siga jelemana jarorok. Jorok kumaha ya teh? Ah, jorok we. Blender abi nu sakitu herangna diinjem ku ece mah jadi bulading. Hese atuh da ngumahna. Babari ngumah nu kitu mah. Tah, make ieu. Uniclean Kitchen Cleaner. Teh heuningnya babari. Ya heueuh lah babari. Dan nu hese mah mayar hutang. Marimar. Sini. Apa? Mau kemana kau? Mau ke pasar, mau beli set-top box. Set-top box, bukan set-top box. Iya, sabang saning itulah. Buat apa riweuh-riweuh beli set-top box? Kau saja jarang sekali lalajo TV. Daripada TV-ku di rumah ngababangke. Ya bagus dong. Jadi setrum di rumahmu tidak terlalu olok. Walaupun tidak ada yang neuleu, TV di rumahku tidak boleh hurung. Untuk apa dihurungkan jika tidak didele? Biar tidak tiisen. Kalau tidak mau tiisen, duruk saja rumahmu biar hanut. Yang lebih pantas diduruk itu adalah rumahmu. Kenapa? Habisnya, yang kau inggu di rumah hanya bubututan. Teh Iting dagang baso rusuk, boga wahon katingang batu. Ini penting balikna isuk, awewe nahaon gawe model kitu. Hayam kate bisa main catur, kawamena nek masang banner. Menita lete kana hirup batur, ari hirup manehnan can bener. Mang Ajid masang toa, na waktu kukur sisi walungan. Lain ijid atau ngewa, nganca ukur hayang ngelingan. Yan sirup dina buah lontar. Yan imah duitnya seetik kaneh. Ari hirup tong sok loba komentar. Dadang mah tara minta ka maneh. Melak toge di sisi gombong, kacileunyi jeung Mang Kohar. Karek sakitu ge geus sombong, komodi mun geus dibere beunghar. Mani sabuk kulitna lentur. Mang Ihsan dagang cakwe. Mani sibuk uruskan hirup batur. Katemu pisan eueuh gawe. Tahu nggak? Tadi aku papangi sama lelaki. Terus? Dia terlihat seperti ngicupan aku. GR sekali kau. Siapa tahu saja matanya kepirempenan. Ya tidaklah. Kecupannya juga sangat manja. Panon manusia itu akan selalu ngicep, Marimar. Mana mungkin panon kita selalu bolotot. Tapi sepertinya lelaki itu terpesona oleh raraiku yang manis. Nyaho dari mana? Entahlah. Namun
Hatiku yang berkata seperti itu. Alah, paling itu hanya rasaanmu saja. Ah, masa sih? Ya iyalah, kalau memang bogoh, dia ada nyamperkan tidak? Dia nyamperin aku? Oh, dia sempat nyamperin juga. Terus dia ngomong apa? Nanyain alamat. Ah, Cek. ayah saha tadi ka imah? Oh, tadi Lin, si Titin. Dek naon? Lagi nyem baju, jangan lomba kosidahan isukan. Ih, diberein nyum. Ya dibere atuh, naku naon gitu. Si Titin mah ieu, na awak teh loba kurapan. Hapur wungkul na tokong teh. Ah, nu bener iya teh. Hari di bejaan teh. Si eta mah jorok si teh. Lamun mandi ge tara ngaruru. Dakina beuh ti ngagalong kitu. Oh, eta teh dakinya. Ya heuh atuh daki ari geus naon deui? Kongkorong. Korong. Ih, eta mah ngumahna ge kudu digodog baju teh. Haraparaeh jaramna. Heuhnya ih, sieu nepa. Ya heuh atuh ih. Ah, tuh sok gegabah ngenyamkeun baju. Otak kacamata ngenyamkeun baju da ka batur. Nah, atuh ari ka abi masak mereng nginyem. Ah, wah geus deukeut teh ari ka eceuk mah. Hampura atuhnya. Ah, make sagala ngentah hampura. Hampura ce. Soalnya baju nu diingin ku si Titin teh baju ece. Goblok.